Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu tanggal ke-11 Oktober 2025 dina suratun Nahli ayat ke-77 keneh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah wungkul. Naon kagungan Allah teh? Ghaibus samawati wal ardo. Pirang-pirang goib anu teu katingali aya eta teh makhluk nama ngan teu katingali di mana as-samawati di pirang-pirang langit, contohna para malaikat jeung sajabana, wal ardi jeung di muka bumi seueur di dieu nu gaib eta teh milik Allah, contohna jin, setan, iblis jeung sajabana eta teh sadayana oge aya tapi goib teu katingali ku urang, makhlukna mah aya. Saterasna wama amrus saati jeung henteu ari bancang pakeuhna as-saati dina waktu kiamah. Saat teh saatna kiamah eta teh amru teh perintah Allah teh as-saati dina waktu kiamah teh bancak pakeuh gunung sing bledug, laut ngeleb, jelema kabeh kok teu aya anu nyasa. Tah eta teh illa kalamhi seperti kecuali atawa kalamhi sakiceupna naon basori panon. Sakiceup panon jojo bledug we urang teh teu apalna naon. Jojo ieu teh kiamah. Au huwa atawa itu kiamah aqrabu leuwih deukeut ti badan tadi, lebih cepat. Jadi nu lamina mah engke saatosna kiamah aya hisab, aya mizan, timbangan kebaikan, timbangan kejelekan, aya sirat jeung sajabana proses eta nu lamina mah. Kiamahna mah ngan jiga nu sakiceup padahal eta ge lami bandingku ngahadepan ka payuna bakal leuwih seueur urusan-urusan, itungan-itungan hisaban urang keur dunya. Saterasna innallaha sa'nyana ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun Allah maha kuasa. Saterasna wallahu jeung ari Gusti Allah ahrajakum anu ngaluarkeun anjeun mim butuni tina beuteung-beuteung ummahatikum indung anjeun. Jadi eta teh kekuasaan Allah. Ari asup leutik ali kaluar sagede tuur bade jiga ditilepkeun gubrag ea kadunya. Datang kadunya teh la ta'lamuna syai'an. Teu apal kana naon saeutik ogenan. Teu apal barang gubrag kadunya mah. Wa ja'ala jeung dijadikeun ku Allah lakum pikeun anjeun. Lakum non sam'a pangdenge. Matak pangheulana dipaparin ku Allah teh pangdenge pendengaran sam'a nyaeta gubrag kadunya kedah disunatkeun di adanan supados pangpayuna nguping teh suara adan. Saterasna wal absara jeung tuluy ku Allah dipaparin penglihatan 103 bulan bray pelan-pelan. Wal afidata jeung dipaparin rasa hate. Hatena mah bungkeulekan seperti dagingan rasana eta afidah. Rasa hati, rasa sedih, rasa amak pelan-pelan eta datangna teh henteu langsung wae. Supaya naon mata kitu sedih bungas la'allakum tashkurun supaya anjeun kabeh bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna alam yaraun hamaranehna teu ningali illat toiri kana pirang-pirang manuk musakharati anu dilindeukeun eta manuk. Manuk teh di awang-awang abang-abangan pijawi dina awan as-samai luhur langit. Eta langit teh ku Allah dilindeukeun pikeun manuk bebas ka mana-mana. Sabab katenangan manuk mah di luhur ku Allah teh dilindeukeun awanna, dilindeukeun awang-awangna sadayana. Saterasna mayum sikuhuna teu aya nu nahan kana eta manuk illallahi kecuali Allah nu nyepenganana. Sabab pama digubrakeun mah nya ngoleang ngagebut. Ayeuna oge ku cendekiawan di damah sapertos tayaroh teh kapal udara.
ti langit Jakarta tepi ka langit Jeddah teh ngabius teh lain kahayang jalmi saresna mah eta hakikatna mah yumsikuhunna illallah, dicepeng ku kakawasan Allah. Lamun digubrakeun nu ngagobrak we di tengah lautan. Jadi sadayana oge lain kenging sorangan tapi kehendak Allah. Inna fi dzalika saenyana dina eta kajadian la ayatin bener-bener ayat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yu'minun pikeun jama-jama anu beriman. Jadi anu teu beriman mah seperti menang nyieun sorangan we pesawat teh ngajius. Seperti menang sorangan we ke Amerika, ke London, ke mana-mana. Padahal lamun ku Allah teu cepeng eta kapal mayum sikuhuna illallah. Tah aya nu bisa megang karena eta pesawat ngabiusna ka mana-mana kecuali ku kakawasan Allah. Upami Allah menghendaki mah da jatuh we di mana-mana oge. Kitu maksudna teh sakur-sakur anu kajadian di dunia eta teh dengan izin Allah. Ngan aya izin Allah nu diridhoi ku Allah, aya izin Allah anu teu diridhoan ku Allah. Contoh naon? Contohna sihir, contohna teluh ganggayong jeung sajabana anu sok nyiksa batur ku alam-alam ti gaib ku jin eta teh izin Allah ngan teu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum mugia aya mangpaatna sakalimah dua kalimah kali insyaallah patepang di dinten Senin dina ayat nu salajengna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.